domba teh geus gede, beteungna ge bucit trek. Eta beteungna geus bucit trek, meureun sebeukeun barang hakan. Aduh, aya Mang Kepot keur di saung. Samber ah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cil, Mama, sehat Cil? alhamdulillah Mang sehat. Kenaon Mang anu ngeulang we dieu? Kuring mah geus mapacai ka handap Mang. Alhamdulillah motor Mang ayeuna mah terharodo Mang. Jadi teh teu ada hese ayeuna mah Mang parebut we jeung batur. Harodo kene Mang ah. Hese cai ayeuna mah sawah gararing ayeuna mah Mang. Atuh da usum harodo atuh da. Dieu Cil ieu je. Mang lah istirahat ngeureunnan we milu ngeureunnan Mang dieu. Sok. Alah, resep Mangnya di saung di dieu nya. Angin sama kita saung teh. Yang dewek atuh. Bisa anya si Mang Kepot. Alus Mang saung teh nya. Ya naon ieu Mang? Saung di cenah. Saya ya we cenah awi. Dewek masuk tara teh cicing ari cicing di imah teu. Segala macam digawean we alhamdulillah taina bisa nyen saung. Alus nih Mang Kepot. Bisa kemarin Mang nyenteun. Hiji mah yang di pakarangan kuring. Aya di tukangan imah. Jang paragi ngeureunnan. Paragi ulin. Paragi ngopi. Jeung paragi ngabang-bangkeun hate pikiran. Itu Bisa tenang we Cil. Dipangieunkeun. Penting mah aya kopi aya udut. Ari masalah gitu mah tuh kudu dicaturkeun atuh Mang Kepot. Tenang we. Yang kuring mah masalah udut. Udut kopi. Yang dahareun mah tenang, yang kuring mah loba. Da pasti bere atuh dengan lagi jam digawekeun. Cangkeul geuning Mang Kepot diuk ah di dieu. Resep hawa di dieu tiis Mang Kepot. Angin di dieu Mang ngeulug. Aya saung teu. Mani empan hirup teh nya asa teu boga hutang. Tak lubuh geuning Mang Kepot. Alah. Nya bobogna geus leuleus ya teh Mang Kepot. Kaseekan tah rajin ngala ting kumaha ieu teh. Gebog geus aya 2 minggu kalah geus jaring. Aing mah rek diganti-ganti. Lieur. Can kaburuan meureun. Alah. Alhamdulillah Cil. Ngobrol we di dia tuh Cil. Dewek asa sering pisan atuh ulin ka mah dewek Cil. Resep. Ari ulin di imah Mang Kepot resep kawana tiis. Terus komo ayeuna mah saung. Bararasi. Matak pikaresepeun. Matak kuring mah resep, kuring ka imah Mang Kepot teh kaburuan. Resep pisan geuning nya. Sagala macam ge Cil. Nya. Kudu diudahan di tempat-tempat kurang, di alus-alus kurang, betah-betah kurang, ngenah-ngenahnya sorangan urang, genah itu. Ayo barala mah sudah ala, boro-boro pika betaheun beureunan da, gitu. Matak boga pakarangan teh dicikeun we,
dewek mah dimanfaatkeun nyeun sasaungan daresep atuh cil sok alasan kusana mah dah hayu bae balik di ka ulin ka dewek ka dieu tapi cenah naon cil da dewek di dieu saha jauh rada jauh ka tetangga kokoh jadi minimal dirinya teh aya maturan batur ngobrol dewek di dieu cil syukur atuh ngopi mah geus mang tadi di sawah ngopi mah ngopi alhamdulillah tadi pagi jeung urang tonggo ditawaran kopi mah alhamdulillah kopinya rokok mah alhamdulillah dipasihan nya atuh biji rezeki teh tuh ain urang terek kieu wae kitu cil tedek bisa-bisa urang teh diajar nu kieu teh mata kitu kudu sabar mun cil atuh kudu sabar ari Mang Kepot mah ulah sok buru-buru tapi rata-rata lamun geus ngadengkeun suara dewek nya biasa nama jaman teh sok langsung tales beureum matana ngadon tunduheun ting tunduheun teh teresep ting kumaha teh ampun ting kecil resepnya cil eta dewek tadi tanya saung da ayawi kebenaran jengen we saung ku dewek ampun ting bising hujan maksudna mah lamun hujan mah urang teh bereun dariuk di dieu tah kitu nyamuni di jero kitu cil nya tuh mah ari hujan mah halo do memang ayeuna teh secai nya kuring mah tadi mah cai ka ditu da cawa geus gararing pisan mah cai ge geus taleutik geus erek hampir eueuh nya kudu ku sabar teh atuh mang ari pepelakan menjerat nyamangnya parebut cai teh ada giliran we lah sarua butuh itunya mah kudu giliran sabar jam ewang di waktu ari kira-kira guys juuh mah ngaranna teh geus pinu ku cai baseuh taneuna leparkeun di kanu sejen giliran we gitu lah gitu cil urang teh rek kieu bae kitu mang atuh naon deui atuh cil nya atuh urang teh hayang bisa teh kitu kumaha urang siga nama kudu urang teh kudu ngondang ca urang deui Mang Kepot ngondang ca nya sawe saha anu rek diundang ka dieu nya si budak ada duitna can aya nganjuk ayeuna mah aya sistem nganjuk ngajuk ka mana aya ode da anggar kudu bayar atuh nya tapi nyamangnya tuh ampun teh ingin saung sabaraha poe mang halus hade euy bisaan ini saung nya aya mun saminggu mah nya mang atuh da dikeureuy yang saungna dikeureuy amun pre gawe teh digawean we alhamdulillah cil jadi sasaung bisi ngek nurutan wargi tanyain saung jiga kieu nya sing bising yang di kebon atau yang di mana yang di tempat panggulinan tanyain saung ka dewek nyeuna insyaallah mau jadi make mau jadi baru bisa bisa ketang diajar mah ampun teuing nya Mang Kepot jika nyanyi Mang Kepot bisa teu nyanyi naon
atuh nyanyinan we. Mang Kepot anu kira-kira bisa. Itu lagu-lagu Sunda Mang Kepot sok. Lagu Sunda. Nya, lagu Sunda teh. Model kumaha tuh? Anu lagu Sunda. Lagu Sunda teh. Domba-domba kuring. Urus-urus kukuring, di mandian kukuring, di paraban oke kukuring. Duluy. Domba teh geus gede, beteungna ge bucitrek. Eta beteungna geus bucitrek, meureun sebeukeun barang hakan. Cacil. Ih, bisa tuh. Kumacil. Domba teh dileuletik, diurus nepi ka gede. Geus gede dulu dijual. Geus dijual, duitna leungit. Nah, make leungit. Dipentak ku mitoha. Lah, ampun teh ya. Nya, salaguna teh modelna teh kitu. Mang, bisa teh Mang. Kalau bisa ketik-ketikan mah. Sok atuh Mang. Nyanyi lagu Sunda. Kuring mah resep kana lagu-lagu Sunda teh Mang, koleksian lagu Sunda teh. Jadi resep didinya teh kana lagu Sunda. Nya Mang resep kana lagu Sunda teh. Lamun teh lagu Sunda lagu dangdut. Lagu dangdutna Roma Irama. Anu kararitu. Model lagu perjuangan kararitu. Aya kitu lagu perjuangan. Ih. Aya atuh lagu Roma mah perjuangan. Terus istri yang soleha. Oh aya istri yang soleha. Aya. Bisa nyanyikeunna. Jangan ditanya tuh. Bisa tuh Mang Kepot. Ai kitu mah sok cek didinya nyanyi deui ya. Ewek ngadengkeun. Cik cobaan. Lagu istri naon bieu teh? Istri soleha. Cik cobaan. Ih. Ya Mang Kepot. Matak lamun boga pamajikan. Kudu nu romantis. Anu soleha. Kena ngarah bisa nyanyi. Cik atuh kumaha nyanyina? Ieu mah. Setiap keindahan yang tampak oleh mata. Ya, halus terus. Itulah perhiasan dunia. Emang gitu laguna. Gitu laguna. Tuluy kumaha teh? Duluina hanya istri saleha, istri yang saleha. Ane kan itu nanti pode ya. Alah pode pot. Ini namanya keburu cangkel. Dah, yuk. Pode ka itu na. Nyawin keburu cangkel. Ewek ke bisa. Nyat sok mang lah. Dimangeun sok nyanyi Sunda bisa mang? Da, bisa tuh. Lagu Sunda. Mang, rubuh. Nyat kurang
Mang Ucing mah pagan digebong na Mang Ucing mah. Aing mah. Jadi mobil kita. Hah? Is buruk. Dusunnya nih mah. Lagu pop, lagu Sunda. Nya, Mang. Lagu Sunda. Anu halin penuh ngenaheun. Kira-kira lagu naonnya Mangnya? Anu nyesep kana hate. Anu kira-kira bisa mohokeun hutang. Banyak lagu bisa mohokeun hutang. Ih, aya. Lagu nu bisa mohokeun hutang. Aku mah gitu lah itu lagu nu bisa mohokeun hutang. Ih, Mang Kepot manggis kumaha deui nanyakeun. Apaan Mang Kepot nurek nyanyi na? Banyak kuring deui nyanyi na. Ayo, we nyanyi di tadi. Sok Mang Kepotkeun. Dah sudah ninggal banyak teh aya lagu mohokeun hutang. Arek ngadenge dewek mah mau lagu mohokeun hutang. Aya cek Mang. Dibere nyahonya? Tidak. Eweng. Pokoknya nama Mang Kepot ngelak. Nyanyi. Sing halus, sing hade Anu kira-kira mata ngageleser kana Tikoro. Mana nyanyi ngegeleser kana Tikoro? Ih, Mang Kepot mah. Aya lagu nu bisa ngageleser kana Tikoro. Di mana-mana anu ngaranna ngageleser kana Tikoro mah nyaeta Tikau. Tah ngageleser. Tidak harus we ager tah. Nu ngageleser kana Tikoro mah. Ieu mah lagu ngageleser kana Tikoro. Lagu naon nu ngageleser kana Tikoro? Aing karek ngadenge lagu nu kitu mah. Ih, Mang Kepot mah. Nyahoeun. Mata ke Mang. Kudu loba pergaulan. Hari hirup teh kudu loba pergaulan Mang. Ulah cicing wae di imah. Per ka dieu, seot ka ditu, seot ka dieu. Itu Mang. Ami loba pergaulan ami nyaho. Ih, nyahoeun lagu anu mata kageser kana Tikolo teh. Lagu naon? Laguna? Belah Mang mikir heula nya. Sia barek nyaho. Ari ayeuna kudu mikir heula. Ari tadi masa inget Mang. Nah, ari lagi nyanyikan bertengah leungit. Aing ingat ti Mang. Sok pikir heula teh lagu naon? Belah Mang. Aya jadi jaman teh kudu sabar. Lagu anu ngageleser kana Tikoro. Lagu naon cik? Aing karek ngadenge atuh dengaranna ge lagu ngageleser kana Tikoro mah. Aya Mang, lagu nanti iya mun teu salah Mang. Naon cik? Aduh, pode Mang. Tadi ingat setik Mang. Bet ngaleungitnya. Dewek loba dosa meureun. Ih, dosa di mana? Dosa ti kolot cenah ge lamun cenah sok pohoan sok dosa ti kolot teh. Uing mah da keur dimulai orok kita geus ditinggalkeun ku kolot. Terus aku mah mak. Oh gitu. Isinya tuh ti sawe atuh. Ingat tuh. Ya lagu nu ngageleser kana Tikoro mah. Sok. Sekian lama aku menunggu untuk kedatanganmu. Bukankah engkau sabar menanti? Mode maka ieu maka cilela. Pugu carita Mang. Baru bisa lagu nu ngageleser kana Tikoro. Ieu laguna kalangka camplung dewek mah. Puguh teh engkil
Mang, pokok mang, adi mah inget. Tah, sok semang we lah. Nanyina naon bae mah semang lah. Yang penting mah orang hiburan, mang. Di dieu nya mi leungit, pusing dan stres, mi leungit pokokna mah. Cecil nyanyina ye. Maha atuh, nanyina sok. Burung siapa? Anjing aya lagu anyar. Lagu naon eta? Goblok cai kala kaget. Eta lagu anyar. Kayak burung segala macam. Dengekeun heula goblok si teh. Aing can anggeus aing kala kaget. Atuh sok mang. Teruskeun mang. Lagu burung ngeunang mang. Dengekeun. Langsung wae hoak aing kala kaget. Burung siapa dalam sangkar sendirian? Burung mang kepot meureun. Dengekeun ieu lagu. Mang kepot kan boga lain manuk, imah. Boga sabaraha mang manuk? Boga dua. Manuk naon wae tah? Nyawa teh penting mah manuk we. Di kandangan. Parabna ke tokol. Manuk berparabna tokol. Sakabukina eta tokol. Dia teh lagu naon mang? Nyata lagu eta. Lagu burung dalam sangkar. Mang kepot mah lagu tengah saupil. Saeutik, cincin ada panjang tuh mang. Tuh lagu naonnya? Oh lagu Roma, tuh lagu Roma. Nya tuh lagu Roma. Oh cik di make MC. Oh di MC-an, siap. Oh di MC-an lah. Di MC-an mang. Di MC itu. Bos lah, bukan itu teh. Oh siap mang. Ya dengekeun mang Sok didengekeun. Hadirin sekalian, di mana we ayana pengumuman pada hari ini. Siapa juga ngumumkeun naon atuh make geuning kitu MC teh? Baru pakai MC. Ari make MC ngadu ngambek itu. Sing sabar, Mang Kepot. Baru tina make MC. Tapi da lain kitu, lain pengumuman. Garek bewara we atuh. Ari kudu itu kumaha? Ieu. Kumaha? Baiklah. Kita saksikan dan kita akan menampilkan seorang artis yang sudah malang melintang tadi gak gitu. Oh, itu. Ya tuan kandinya. Sok balikan deui. Hadirin sekalian, Kelin. Gitu bener. Hadirin sekalian, mari kita simak dan kita dengarkan penyanyi kita, gitunya. Gitu. Yang sudah tidak asing lagi, bukan nama tidak ada asing, kemana-mana kita tidak asing. Dan mereka deui yang tidak asing kebot. Atong dicaritakeun kitu nama goblok sia teh. Ngomong biasa. Tong dicaritakeun kitu nama. Oh gitu. Pengacacang ka mana karep. Balikan deui atunya. Sok balikan deui. Baiklah, hadirin sekalian. Mari kita simak dan kita dengarkan seorang artis yang sudah malang melintang di dunia pernyanyian. Kenyanan wet teh. Lagu dangdut. Lagu nyanyi dangdut. Oh, lagu nyanyi dangdut. Judulnya naon? Judulnya Nya. Judulnya
Eta roda kehidupan. Ah, roda kehidupan. Roda kehidupan. Lagu dari Roma bejakeun. Oh gitu. Sok bejakeun. Baiklah, roda kehidupan katanya dia. Akan menyanyikan roda kehidupan. Itunya. Katuplung kadinya. Mangga kapayun. Simak ya hadirin sekalian dimanapun kalian berada. Artis kita akan segera tampil naik ke panggung. Silakan Bung naik Kang Kepot. Ewek lempang tidak. Nyasok lempang wek lempang ekoronong karep lah. Goblok sih kaing. Aduh labu. Lah. Dari cara lempang. Set. Plak. Plaka. Anjo gue karep di panggung. Nyasok katruy. Tadi terus lagu naon? Roda kehidupan baru. Roda kehidupan. Baik, pemirsa, selamat berjumpa dengan saya. Saya akan mencoba menyanyikan sebuah lagu roda kehidupan. Jadi rodana teh hidup, kusabab rodana berputar. Nah, kenapa bisa berputar? Nah, karena itu cara binatang. Ih, nukel. Baru roda kehidupan. Betupat kadinya laguna atau aing mah. Aduh. Isinkeun ari kitu mah. Acan cil. Cakedeung deui ke. Pan ieu mah keur bewara heula cil. Kapan geus bewara mah ku aing tadi. Geus diumumkeun ka para wargi sadayana bahwa di dinya teh Mang Kepot rek nyanyi. Nah, bet diumumkeun deui. Ai tadi niatan kitu mah geus we ku dewek sorangan kadinya. MC ku sorangan. Nyanyi oge ku sorangan. Oh, boy kecil. Ya biasanya dewek masuk ke MC ongkoh nyanyi ongkoh. Ampun kecil. Sok atuh nyanyi buru ah. Batin cari tawina ge. Ah. Ya, siap. Tadi teh naon? Roda kehidupan Mang Kepot. Roda kehidupan. Jempang. Ya. Diharap nangtung. Ya. Terus we nyanyi. Buru nyanyi. Goblok ngebentak we kain. Sabar atuh. Aduh ya keur rek nyanyi bener lila. Nungguan naon sih? Sabar heula. Ancang-ancang. Roda kehidupan. Rumah tangga jeung manehna geus teu kahitung lilahna. Batgana rumah tangga. Tina roda kehidupan asa jara rauh teuing. Baru kerek nyanyi roda kehidupan. Bet lupakan rumah tangga segala. Kapan eta roda kehidupan rumah tangga teh? Roe teh ge. Bergulir. Kehidupan jalma roda kehidupan. Itu Anggeus kumaha Mang Kepot we akhir aing. Nyanyi naon we terserah Mang Kepot lah. Nu penting ngeuna di denge. Dengekeun we heula tuh. Nya sok kadinya. Rumah tangga jeung manehna gara-gara mangga ucil. Nya. Geus teu kahitung lilahna. Aduh. Tibu jangan parawan nepi ka
anak narai ekidit balik ke mana indung bapa geus teu boga moh deui geus eta lah laguna ge lah loba teuing lieur loba teuing mah pan baru aing mah eueuh nu saejeun lagu teh nu balek nya matak pileureun matak membosankan hari kitu teh geus hari kitu mah tutup we lah isukan deui geus moal balik dituluykeun mah nya ngobrol na sukan deui nyanyi na sukan deui latihan heula kuduna ami halus sok ditutup we tutup lawang sing kotaka sok kadinya kucingnya ambek itu atuh kaing teh geus atuh sukan deui nya cukup sekian dan terima kasih sahabatku saudara-saudaraku di mana we ayana cukup sekian dan terima kasih sampai jumpa lagi di lain waktu mudah-mudahan ini latihan saya belajar saya yang kesekian kalinya berarti sudah berapa kali nih kita kikian teh kira-kira sudah ada 5 kali lah nya 5 kali ada 6 lah 6 kali tapi didinya can betus-betus rubuh aing can betus-betus didinya can bisa-bisa can pokoknya mah gitulah can greget can wanian didinya teh jadi kudu wanian gitu nya aing nu kieu kudu wanian salakan ulah pohoan pinter bahasana sing alus sing pinter wawasan luas nya aing mainkeun nu kieu mah wawasan sing luas jadi dina cacaritaan teh kudu maca buku langsung geus dae dina otak inu sakata jadi ngayayay panjang jadi wawasan aku dulu luas awani sing gede jadi gitu nya tuh sok we ayeuna mah diajar we heula sing bisa sing apal sing fase da karek sabaraha kali atuh tan satahun-tahun adat yang ke satu hari itu mah urang edewe wargi-wargi sadaya hatur nuhunnya nutus nyimak ke tayangan video hiburan teh mudah-mudahan sintasa kahibur di dia dewek sabari latihan bari diajar mudah-mudahan isuk pageto atuh urang teh meureun tambah lancar minimal tuh dina cara ngomongna gitu tah loba bahaseun lain tina mah dari dewek mah da lain cerita ieu mah pembahasan dina dalam bicara meureunan kudu loba meureunan naon anu bakal dicaritakeunna sakitu wargi sadaya hatur nuhun jangan lupa untuk di-subscribe berikan dukungan dan dorongan jangan didorong ke balon nanti kecebur subscribe ya like komen mangga diantosnya hatur nuhun untuk nonton untuk komen untuk subscribe juga hatur nuhun sadayana mudah-mudahan sing digampangkeun rezekina jauhkeun balaina dicakeun rezekina nya diselamatkeun dunya sareng akhirat sakitu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.